Pertanyaan nomor kahiji Mang Hasan jeung anu kaopatan, di mana abdi tilar ti alam dunia, nah abdi maot Islam atau maot kafir? Pertanyaan kahiji tah. Cek Hasan Basri, hada goibun. Ieu pertanyaan jawabanna goib, cenah geuning teu apa? Teu apal anjeun bakal Islam, anjeun bakal kafir. Hiji tah teu kajawab dan kahiji. Nomor kaduana jawaban saurayana bahasana idha hasiron nasu yaumal qiyamah wa tayatil kutub, di mana datang poe kiamat bakal datang ayat kitab catatan amal. Nah abdi kira-kira amal abdi belah katu belah kenca? Jawaban cek Siti Airabi Adawiyah, jawaban cek Mang Hasan Al Basri sami ieu ge goib kuring teu apal nah buku anjeun teh kenca atawa katu. Dua eta teu kajawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ala awliyaihi bil mahabah wa jahadahum fid dunya falam yarghabu fi misqali habah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man arafa rabbah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalu man nasa'alqa wa nabiyyah sallallahu alaihi wa man ihtasahum bi sahabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakumullah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabani Allah wa ahabani nas. Allahumma rabbi sahli sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wasta'milna biha bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi jidna ilman wa fahman minka bi rahmatika arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah puji sinarang syukur rasakeun kadat ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat sinarang salamina dicurahkeun dilimpahkeun ka bagi anda alam nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in tuluy ka urang sadaya umat mantenna anu pamudah-mudahan urang sadaya salamina ya dina ridho rahmat maghfirah Allah sarta hasil syafaat dunia terutama syafaat majaga dina dintenan kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sepuh ahli rotinan pangaosan malam Khamis anu ku ibadah di hormat insyaallah anu muliakeun. Alhamdulillah ada kesempatan puji syukur Allah kedua kalina kana urang sadaya termasuk khusus pribados tiasa patepung laung paamprok jeung deui dina raraga ngalaksanakeun neraskeun hanca kewajiban urang sadaya dina raraga thalabul ilmi anu pamudah-mudahan sumpingna hadirna para jamaah sadaya datangna kumpul ngariung muzalasah musafahan di lebat di masjid termasuk di luar masjidna jeung laras sababiah urang sadayana hasil rahmat Allah sarta hasil ilmu anu manfaat dunia anu akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah subhanahu anu ibadah di hormat insyaallah bakal dimuliakeun di kesempatan alhamdulillah pribados pangantenan moal naraskeun hanca anu biasa simkuring kalarasan panganten walaupun
jadwal mah sanes jadwal simkuring. Nah, mudah-mudahan di kesempatan mah pribados biasa pribados nyana dina kitab Safinatun Najah anu berkaitan tentang ilmu fikih. Dina kesempatan pribados bade ngingkeun salah salios hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam upami milari dina kitab Arba'in An-Nawawiyah mah hadis anu nomor ka 31 kalasan abdi nyana kitabna kitab Sarah Majalisus Sarahna kitab Arba'in Nawawiyah nisbat kitab Majalisus Saniyah. Dina hadisna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu hadis katampina ti Abil Abbas Sahal bin Sa'id Sa'di radhiyallahu an. Hadisna katampi ti Abil Abbas anu saurna qala ngadauh ieu Abil Abbas jaa parantos sumping saharozulun hiji pamagat ilan Nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Abil Abbas aya hiji pamagat sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakola saur eta pamagat ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabani Allah wa ahabanian nas. Ya Rasul cek eta pamagat sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta pamagat tumaros ka Kangjeng Rasul teh ya Rasul dullani muga nuduhkeun Gusti atanapi muga nuduhkeun salira Rasul ka abdi ala amalin kana hiji pagawean kana hiji garapan kana hiji kalakuan ida amil tuhu di mana migawe abdi kana eta amal ahabani mika cinta ka abdi saha Allahu Gusti Allah wa ahabani jeung mika cinta ka abdi saha annasu manusia. Jadi pamagat seorang laki-laki seorang pamagat datang ka Kangjeng Rasul hoyong dituduhkeun ku Kangjeng Rasul diurukan ku Kangjeng Rasul dipapatan ku Kangjeng Rasul kana hiji amal hiji pagawean anu eta pagawean di mana dipigawe bakal ngajadikeun sababiah dipika cinta ku Allah dipika resep kepada manusia ku jelema teh. Jadi pangintenan eusin aya hadis teh rahasia resep ti Kangjeng Rasul khusus keur eta pamaget umum keur urang sadayana lamun urang hayang dipika cinta ku Allah jeung hayang dipika resep ku papada manusia termasuk keluarga tatangga jeung baraya. Jawaban Kangjeng Rasul lamun anjeun hayang dipika resep ku Allah lamun anjeun hayang dipika cinta ku Allah hayang dipika resep ku papada manusia izhad fi dunya hiji resep ti Kangjeng Rasul teh izhad juhud anjeun fi dunya keur ayeuna hirup di alam dunia yuhibbuka bakal mika cinta ka anjeun saha Allahu Gusti Allah. Jadi hiji rahasiana lamun urang hayang dipika cinta dipika resep dipikanya dipika deudeuh ku Allah resep ti Kangjeng Rasul teh kudu juhud ayeuna keur hirup di alam dunia. Di mana urang geus juhud Allah bakal mika cinta ka urang sadaya Allah bakal mika cinta ka jalmi anu juhud teh. Nah naon atuh ari ngaran juhud lamun menari takrif secara kata mah secara harfiah mah juhud teh i'rad anis sayin ihtiqaran lah. Ari ngaran juhud teh menurut dina katerangan mah ngabalieur tina hiji perkara anu teu diperyogikeun ku urang. Hare-hare we kitu kana hiji perkara anu teu perlu. Kan beda urang di mana anu perlu mah nu hayang urang teh sok da dipelong disidik-sidik nya. Beda jeung perkara anu teresep ngareos we urang teh sanajan ditawarkeun we. Eta cek istilah, cek sulgot apa cek istilah mah
ahdu qadari durarati minal halal. Ari ngaran juhud teh nyana sakaperluan urang tina ka perkara barang anu halal. Jadi nyokot perkara anu halal sakaperluan eta juhud, ngaran juhud. Menurutkeun dina ieu kitab. Anu disebut juhud ayeuna sapalena katerangan mah juhdu af'alul qalbi. Ari juhud teh pagawean hate. Jadi dina ieu kesempatan teh urang meresan hate urang supaya urang sadayana dipika cinta ku Allah, dipika resep ku kepada jelema. Jadi urusan lain urusan jawari, lain urusan anggota, tapi urusan hate. Hate urang bakal kalebet jalmi anu dipika cinta ku Allah lamun hate urang geus juhud dina harti urang sadayana lain ulah milari dunia, lain ulah usaha, lain ulah loba dunia, lain ulah luhur pangkatna, tapi dipamdi dina kesempatan dina ieu hadis mah urang sadayana dina perkara ibadah ka Allah ngaheulakeun ibadah ka Allah mandirikeun perkara dunia juhud ngaranna. Malah dina sapalina katerangan menurut ulama ahli tasawuf dina kitab Kifayatul Atqiya karangan Muhammad As-Sat'adimiyati ya disebutkan juhud teh naon gitu supaya jelas ka urang sadayana kudu kumaha juhud teh. Seperti kumaha juhud teh dalam ningali kana hartina mah nyokot perkara sakabutuh urang. Mun urang pangintenan contoh boga duit teh 10.000 ari butuhna 5.000 berarti teu kudu 10.000 nyokot teh 5.000 ngeun pan urang mah tara bisa kitu nya. Butuh 10.000 anggar we kudu damah 100.000. Tah lamun juhud mah lamun butuh 5.000 teh nyokot 5.000 ulah leuwih ti 5.000. Ari urang kan pangabutuhna loba. Jadi lamun dihartikeun kadinya sempit pisan disebut juhud teh meureun. Ayeuna dina hartina menurut kitab At-Qiyamah kieu az-zuhdu faqdu ala qatil qalbi bil mali wa laisa huwa faqdul mal. Anu disebut juhud teh menurut Imam As-Sat'adimiyati faqdu ala qatil qalbi sepina gitu ngarasa nyuwungkeunana hate tina hubungan hate bil mali kana harta. Jadi hate teh teu inget wae kana dunia gitu juhud teh. Dina atas hatena disepikeun dijauhkeun tina ngingat-ngingat perkara walaisa huwa faqdul mal. Lain dina harti juhud teu boga harta, lain dina harti juhud kudu teu usaha, lain dina harti juhud kudu istilahna kudu sagala teu boga. Justru disebut juhud teh hartana loba, jabatana luhur, gajina gede, sawahna lega, mobilna loba, tapi hatena dina waktu ibadah teu ngingat kana eta harta. Eta juhud. Jadi panorama kadang-kadang keur ibadah ge kana hate mah anggar ingat kana dunia teh. Berarti can juhud urang mah. Disebut juhud mah nyepikeun hate urang, nyuwungkeun hate urang tina ingat kana eta harta. Dek loba, dek sakadik harta. Pala tadunna anan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ulah boga sangkaan anjeun caur ayeuna na katerangan cenah Sulaiman bin Daud alaihi salam ulah boga rasa pan Sulaiman teh orang paya raya. Nah hiji katerangan hiji salah seos nabi rasul anu terkaya, malah kategori manusia terkaya dunia na akhiratna sayakeun dina hisaban ge dipandirikeun lantaran loba harta Nabi Sulaiman. Tapi Sulaiman kalebet jalmi anu juhud sanajan hartana loba. Taras wa ala nabiyina salatu wasalam jeung ulah boga nyangka anjeun bahwa junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad SAW lain orang juhud. Justru Kangjeng Rasul dengan segala kekurangan Kangjeng Rasul masih kana jabi anu juhud. Lain dina harti teu mampu. Pana Jabal Uhud ke sumping ka Kangjeng Rasul Muhammad siap kuring jadi gunung emas lamun anjeun hayang kaya raya hayang loba. Dan Kangjeng Rasul kan manusia makhluk Allah anu paling dipika cinta ku Allah teu hayang ukuran dunia. Jadi Nabi Sulaiman kaya raya, Kangjeng Rasul hirup di alam dunia na istilahna pangintenan ukuran pinuh dengan kekanaatan, tapi kalep kategorina jalmi anu taha, jalmi anu jo illam yakun zahidan fi dunya bal huwa azhadu zahidin. Balikta Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam termasuk mayana jalmi anu pangjuhudna anu aya di alam dunia. Idza kana yaqulul khubjal sa'ir, di mana Nabi Sulaiman atau Nabi Kangjeng Nabi Muhammad nuang roti anu kasar, roti anu murah gitu, nuang nate barang tuang nate
tara anu mewah-mewah. Roti anu murah gitu urang teh barang tuangna teh tara anu mewah-mewah tapi wayat imul khalqul ladzi taat imah tapi Kangjeng Rasul di mana mere kabatur mah katuangan anu nikmat anjeunna cukup ke ku roti nu kasar cukup we katuangan anu biasa tapi dibikeun kabatur mah anu luar biasa nikmatna berarti lamun urang masih keneh mere kabatur anu biasa anu dihuapkeun anu urang anu istimewa urang can juhud. Dari sebut juhud mah nu dituang kurang kulub sampeun nu dibikeun ka batur mah roti eta juhud ngaranna ya. Jadi urang teh nu disesep ku urang jarum coklat nu dibikeun ka batur samsu eta juhud lamun ku ukuran aya katerangan lain kieu aya urang ngaroko samsu ari anu aya nu dibere ka batur cengkeh anu harga 5.000 perak eta teh can juhud nu kitu teh nya aya urang ngepluk dina sisi galang sampurna mil ari nu gadag dibere coko cengkeh hampir kabesekan langsung oke mer eta can juhud urang jadi lamun urang samsu minimal sarua merena meureun atanapi leuwihna urang mah samsu mere saluhun samsu eta teh juhud jadi Kanjeng Rasul mah kitu merena kabatur mah nuang manjeunna Kanjeng Rasul barang biasa teu istimewa teu ngeunah bahasana ge khubza sa'ir roti nu kasar nya ukuran urang nu 2000-an ambekuk keur kitu nya ukuran nu dipasikeun ka batur Kanjeng Rasul sanes anu biasa tapi nu luar biasa bahasana ge lali daat imah katuangan anu beuketapan nikmatna luar biasa dipasikeun ka batur hada min aqdami zuhdi sareng katerangan tah ieu pangutamina zuhud teh di mana urang nuang anu biasa dibikeun ka batur mah anu luar biasa di mana nuang urang dicilahna teu aya rasaan dibikeun ka batur mah anu penuh dengan rasa nikmat luar biasa eta ngaran juhud juhud. Jadi jelas anu disebut juhud teh lain dina harti teu boga harta disebut juhud lain loba harta justru disebut juhud mah teu diukur ku masalah loba jeung satikna harta tapi anu diukur dina juhud mah hate urang teu ngait kana eta harta gitu teu inget kana eta harta contoh urang dina salat kan urang masih kada inget kana harta dunia teh urang keur salat keneh eta juhud teh keur ngadidik hirup urang hate urang supaya ulah selalu bingung ku perkara dunia sehingga keur ibadah ge masih kana bingung ku perkara dunia ya eta bisa misahkeun mana waktu keur ibadah mana waktukeun keur usaha ulah disarwakeun keur ibadah siga keur usaha siga keur teu ibadah anu akhirna keur ibadah ge usaha keur ibadah oge ya kumaha carana hayang gede bati kumaha carana hayang poe teh keur salat urang mah berarti can juhud batak juhud mah pagawean hate anu saterana pada jamaah sadayana aslu juhud teh arido anillahi taala ari asal juhud teh kadah ridho kana bagian ti Gusti Allah eta juhud anu saterasna para jamaah sadayana bilih ceuk urang kumaha mun kieu ya Rasul ieu teh jalmi teh loba hartana cek peribahasa si jabrik di pipir si jamrong di kolong nya ngalayah cek bari bahasana di tengah imah kubon lobak ngibok teu kalobok wajah sabab dina pada kuloba hartana kira-kira jalmi anu loba harta kieu kasub juhud ya Rasul jawabana man mau malun hal huwa zahidun kira-kira ya Rasul jalmi anu loba hartana berkelimpang hartana luhur pangkatna kira-kira kalebet jalmi juhud teu jawabana qala na'am puguh we jalmi anu loba hartana lega sawahna loba juhur pangkatna gede gajihna bakal lebet jalmi anu juhud asal syarat sareng Kanjeng Rasul in lam yaproh bi ziyadatihi walam yahjun bi kusanihi di mana eta jalmi anu loba hartana teu ngarasa prihatin di mana namahan eta harta jeung teu ngarasa bungah di mana namahan harta jeung teu ngarasa prihatin di mana kurang eta harta ta juhud ya urang loba hartana gede gajina luhur pangkatna di mana namahan teu jadi bunga di mana ngurangan teu jadi susah eta juhud jadi lamun poe ayeuna urang masih kana di mana namahan metak bunga cul ibadah di mana ngurangan nepi ka ceurik cul ibadah keneh eta can juhud
Tapi lamun nambahna temetak bunga, kurangna temetak susah, ibadah teu kahalangan ku roba, ibadah teu kahalangan ku teu aya, eta jalmi anu juhud. Jadi secara gampang nama gitu ngaran juhud teh jalmi di mana meunang pangleuwih teu bunga, di mana meunang kakurangan teu susah, eta ngaran juhud. Juhud supaya babari dicernana, babari dihartikeunana. Malah para jamaah sadayana ena sapalena katerangan didugikeun wala taz'al dunya akbaru hammuna, ulah jadikeun anjeun dunya teh tujuan hirup urang ayeuna. Ngan kur dunya we tujuan teh aya. Ngan kur duit we nu dipikirkeun teh teu mikireun masalah urusan akhirat, urusan pibalikeun urang ka jalan kubur. Saenggakeun Saur Sufyan Ats-Tsauri ngadongekeun anu sebat juhud teh bahasana azhadun nas, pangjuhudna manusia. Bahasana pangjuhudna manusia ya Rasul ditaros pan. Man azhadun nas saha pangjuhudna manusia anu aya di muka bumi ieu. Jawaban Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yansal qabra wal bala. Jalma anu pangjuhudna hirup di alam dunia ieu manusia jalmi anu teu pernah poho kana maot disebut masuk kubur jeung teu pernah poho nu bakal buruk awakna. Eta juhud. Jadi salagi urang masih kene poho kana maut, salagi urang poho kana liang kubur, salagi urang masih kene poho kana bakal buruk awak urang can kalebet kategori jalmi anu juhud. Ya, ngaran juhud teh jelema anu unggal poe inget kana maut. Urang teh bakal maut. Maut kapastian. Maut disebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Maut teh kudu maut mas. Nu yakin maut mah. Ya, keyakinan anu bakal datang ka urang sadayana berang pentingna poe duka poe mana, minggu mana, bulan mana, tahun mana nu hakul yakin urang bakal maut kabehana oge. Ngan rata-rata urang masuk poho kana barang nu bakal kanyataan. Asa mal maut teh awak cager duit gede asa jauh pi paeheun teh banyak. Asa jauh pi maotan teh awak keur cager duit badak loba. Asa jauh di maut teh gitu. Pada kanyataan loba jalma nu jagjag loba duitna maut paheulana. Ya. Rata-rata urang pikiran urang nu gering ripuh we nu tareh maut teh, ya. Nu jager mah justru maut teu mandang sehatna, maut teu mandang geringna, teu ningali jabatan jeung rakyatna. Di mana datang maut bagutatan secara mendadak. Jalmi kategori jalmi pangjuhudna jalmi anu selalu ingat kana maut jeung ingat kana awak urang bakal buruk. Lalu bakal buruk bakal buruk awak urang. Dina hiji riwayat dina kitab pamit telepat dina kitab Daqaiqul Ahbar. Urang teh bakal maut, urang teh maot. Dina yuswa urang 3 dinten sabada dikubur di jero kubur, roh urang teh unjukan ka Allah. Cek urang teh jaga di jero kubur, urang ngalakon batu deh urang we ya mah. Urang teh bakal maut, yakin urang bakal maut. Urang bakal dikubur. Di mana urang geus nepi ka 3 poe di jero kubur, roh urang unjukan ka Allah bahasana idan li ya Rabbi, mugi Gusti ngidinan ka abdi. Abdi hoyong ningal kana jasad abdi salami 3 dinten 3 geus dikubur. Didinan tah ku Allah. Dina yuswa 3 dinten payasilu damuhu min manhoraihi. Kaluar mimiti darah tina liang pangamuna, tina liang cepilna, tina lambeina, lung liangan kaluar darah. Goak tah urang teh roh urang teh ngacerit ka Allah. Ya Rabbana, geuning ruksak jasad abdi teh. Geus kaluaran darah anu kental hideung kaluar darahna. Dugi kana yuswa 5 dinten idan li ya Rabbi. Mugi Gusti ngidinan ka abdi cek roh urang teh. Abdi hoyong ningal kana jasad abdi dina yuswa 5 dinten setiap linggiangan dina diri urang geus bijil jadi nanah anu kental tina sana darah. Wah tah urang teh ngagoak roh teh. Ngagoak ya Rabbana ruksak jasad abdi. Dugi we kana 7 dinten beres 3 dinten idan li ya Rabbi abdi hoyong ningal kana jasad abdi yuswa 7 dinten. Barang dugi kana 7 dinten katingal dudun kasiratun awak urang geus pinuh ku bilatung awak duka sabaraha ribu juta bilatung ngaruksak awak urang. Urang bakal buruk awak urang. 3 dinten masih kene diri darah. 5 dinten geus karuanana. 7 dinten mah geus dikecrokan ku bilatung awak urang. Ceurik tah urang gogoakan ningali jasad urang rusak. Ieu bakal kaalaman ku urang. Jalmi anu juhud mah ingeteun yen awak urang teh bakal buruk. Awak urang teh bakal dikubur.
Urang teh bakal menghadap ka Allah Subhanahu wa taala. Ta jalmi anu pangjuhudna hirup di alam dunia mah jalmi anu teu poho kana liang kubur, dina harti jalmi anu ingat kana maut, di mana ingat kana maut tangtos bakal tingkat ibadahna takwana ka Allah Subhanahu wa taala. Teu mungkin jalmi ingat kana maut bakal tatalang ke dina ibadah. Kunaon mah kuring ingat kana maut mung mingguan eta can ingat kana maut ya. Da ingat kana maut bakal tanginas ka pangajian, bakal tanginas ibadahna, giat dina ibadah. Naon sabab? Lantaran sieun datang maut. Aya salagi kedul kana ibadah mah can ingat kana maut. Sekalipun bibirna nyebut ingat kana maut, pada kanyataan bukti nyata ingat kana maut mah getol dina ibadahna. Eta juhudna. Malaina sapanena katerangan pana jamaah sadayana ayakunal abdu bima piyadillahi awsaku minhu bima pidaidi nafsihi. Hiji para jamaah sadayana wala ayana azhudu fi dunya bi salasati asyiha kulluha min amalil qalbi. Disebut juhud di alam dunia teh ku tilu perkara, lamun urang hayang kalebet jalmi anu juhud. Anu ieu tilu perkara teh perkara urusan hate, lain urusan anggota badan. Ieu urusan hate. Ya dina kesempatan urang ngurus hati urang supaya dipika cinta ku Allah, dipika resep ku papada jalma. Urusan hatena margi di mana hatena bener bakal bener anggota badanna, bener caritana, bener kalakuana. Tapi lamun goreng hatena bakal goreng caritana, goreng kalakuana, jeung goreng seudon kabatur tina ku gering hatena. Ya urang-urang ngabaran hate. Sari dia anu disebut juhud teh meriyogikeun tilu perkara, anu ya tilu perkara teh urusan hate. Lain urusan anggota badan. Ayakunal abdu bima piyadillah awsaku minhu. Hiji urang lamun hayang jalmi anu juhud teh urang sadayana kudu ngarasa percaya. Ayakunal kudu ayasal abdu hiji abdi bima piyadillah dina aturan Allah awsaku minhu. Jalma kudu yakin kana bagian ti Allah Subhanahu wa taala. Yakin, percaya urang dirician ku Allah. Teu hariwah kayakinan orang ulah ele bima piya di nafsihi, ulah ngayakinkeun kana perkara anu aya dina tangan urang, tapi justru kudu yakin kana perkara diatur ku Gusti Allah. Naon sabab? Margi perkara anu aya dina tangan urang cantang tu katuang ku urang. Contoh urang tua geus aya na tangan urang, geus diwapkeun ku urang di mana aya kabeuhil we kunaon cantang tu pan katuang ku urang diutahkeun deui. Tapi anu geus diatur ku Allah geus mal kautahkeun deui. Tak iya hati urang cing yakin cing percaya karena bagian ti Allah, ulah percaya karena hasil tangan urang. Cek urang tetuhnya da kuring mun teu dagang moal boga duit eta salah. Tuhnya kuring mun teu kuliah moal boga duit eta salah. Lantaran kayakinan kana menang ngeuleurna, teu yakin kana bagian ti Gusti Allah. Yakin heula kana bagian ti Allah di mana geus yakin neme usaha ku tangan urang. Ulah ngaheulakeun kayakinan tangan urang. Tuhnya mun teu ini subuh keneh mah mal payu dagang teh. Apan eta geus ngayakinkeun kana usaha urang, teu ngayakinkeun ka bagian ti Gusti Allah. Eta ciri juhud. Jadi ciri juhud nomor kahijina ngayak kudu leuwih percaya kana bagian ti Allah, margi wa ma bing dabatin bil ardi ila Allah rizquha. Jelas eta hiji. Nomor kedua, ayakunal abdu kudu aya hiji abdi teh ida usiba bi musibatin, di mana jalma dikenan musibah ku Allah pi dunyahu keur hirup di alam duniana min diha bimalin leungit hartana, leungit apa mana anu dipimiliki ku manehna, atana pi awaladin maot murang kalihna musibah tah hartana leungit, minimal meureun duitna teh leungit, dina loket teh koe 200 kurang 100 berarti leungit tah musibah. Atane urang kalina tira ti alam dunia aw gradalik anu saleh eta nambe musibah tiba ka diri eta jalmi es argomu pisawi dalika eta jalmi leuwih cinta kana ganjaran tina leungitna eta musibah daripada tena perkara aya dina dirina. Jadi dina hartos lamun urang jalmi anu juhud ya juhud secara hakikiah. Secara hakikiahna di mana urang keuna kamusibahan lain ulah ceurik, lain ulah panginten nalangsa, nu pamrih di dia urang kudu leuwih bungah
bahwa eta musibah teh Allah geus meri ganjaran anu luar biasa leuwih nikmat daripada perkara nu leungit tina diri urang. Naon sabab? Lantaran cangtang tu harta anu dimiliki ku urang bisa mawa manfaat dunia akhiratna, tapi lamun geus leungit eta harta yakin musibah bakal meunang ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, cek urang patuhnya kuring mah leungit ning harta teh ti kagogoakan leungit harta. Justru ku leungitna eta musibah tina diri urang kudu leuwih cinta bahwa Allah boga rencana leuwih baik ke diri urang. Margi eta ayana duit contoh we kieu, urang teh leungit duit 100.000. Tika berang penting teu sare, ingat-ingat duit ka mana ya duit 100.000 eueuh gitu. Urang teh tanu kedah leuwih cinta nama Allah geus ngaleungitkeun kana duit urang justru boga rencana leuwih berharga daripada duit 100.000. Da cantang tuh duit 100.000 na diri orang bisa manfaat ke diri orang, tapi lamun leungit orang ikhlas karena Allah leungitna keun bae lain milik kuring beureun bagian lain bagian kuring, insyaallah Allah boga jaminan luar biasa ke diri orang. Barangkali orang pamana tilar di alam dunia ngantungkeun kasebabna wajar gogoakan sebagai orang tua, tapi dibalik rahasia luarna tilar orang kali tina diri orang sadaya Allah boga rencana luar biasa. Bahwa cantang tuh budak eta orang hirupna dewasa gede bisa jadi budak anu soleh bisa ngaduakeun ke diri orang. Tapi lamun istilah ti alam dunia di luar balik can kaperdi ibadah ku Allah yakin jadi wildanul jannah, jadi penghuni pengayana surga, jadi istilahnya jadi pelayan surga jagana. Jadi nomor kedua, di mana musibah tima diri di orang sadaya, lain nyarek cerik, lain nyarek nalangsa, mangawai ngan ulah berlebihan sehingga kena pika ngarasula di mana leungit hiji perkara tina diri orang. Tapi yakin Allah boga rencana luar biasa ke diri orang. Hiji eta dua. Nomor katilu disebut menerkeun hati orang. Nomor katiluna ayastawiya ingdal abdi hamiduhu wa damuhu. Nomor katiluna urang sadaya ulah boga di mana dipuji ulah mentak jadi bunga irung. Tika jadi bekah irungna teh dipuji. Wa damuhu di mana di baena dicelekeun, dicela dikana peyek irungna teh ulah jadi keur di jalmi nujuhud mah dipuji temetak jadi angkuh, dihinakeun temetak jadi hina. Eta ciri jalmi anu juhud. Dimuliakeun biasa-biasa saja, dihinakeun biasa-biasa saja. Tujuanana hayang dipuji ku Allah, mung dipuji ku manusia. Hayang dicela ku mana? Dan hayang dicela mung dicela ku Allah, keun bae dicela ku jelema mah. Naon sababna? Cantang tu celaan manusia. Allah ge milu nyela. Asal urang ibadah takwa ka Gusti Allah. Nah keterangan mani tamasa biridoleh taala radhiyallahu anhum, di mana jelema geus nimilarian ridho Allah tangtos manusia ge bakal ridhoan ka eta jelema. Tapi sawihna di mana jalma tetegenan kana ridho jelema teu meruikeun ridho Allah, tangtos Allah bakal bentuk ka eta jelema jeung manusia bakal bentuk ka eta manusia ge bakal bentuk ka eta jalma. Eta cirina anu juhud teh. Jadi jalmi anu juhud mah dipuji temetak istimewa, dihina temetak ngajadikeun hina. Eta cirina jalmi anu juhud. Anu saterasna para jamaah sadayana, nah sapalina katerangan ngaduikeun ke urang sadaya bade disebut juhud urang hirup ayeuna di alam dunia. Lamun milari dina hartos kisah atanapi cerita ya keur ukuran masalah juhud dina hiji riwayat pami telepat abdi canak dina kitab ayeuna kitabna teh pami telepat kitab Uqadaluzzain. Aya kisah sebat ayeuna waliullah anu sebat nyatana sitina ayeuna Siti Rabi'ah al-Adawiyah. Ieu keur ukuran bahwa perkara akhirat lebih penting daripada dunia, juhud teh kasebatna. Rabi'ah Adawiyah salah sawios nyatana ayeuna ashabina datangna tilar ti alam dunia nu janten carogena. Antutkeun carogena. Beres dirinya paadinat Rabi'ah lahum biduhul, datang teh rek ngalamar ka Siti Adawiyah. Di antawisna teh nu ngalamar teh nyatana ieuna Hasan Al-Basri, sahabat Kangjeng Rasul. Orang juhud ke gedungna panjuhud datang dah dek ngalamar ka Siti Rabi'ah al-Adawiyah. Hijina nomor kahijina datang abdi sok ayeuna Hasan Basri. Ayeuna abdi datang beserta rerencangan abdi opatan sareng Hasan Basri teh. Hiji Hasan Basri nomor 1 rerencanganna anu tujuan datang ka Siti Rabi'ah al-Adawiyah bade ngalamar lantaran geus teu boga salaki teh datang. Abdi datang bahasana faqalu Al Hasan Basri radhiyallahu anhu faqalat in ahabani an arbaatin masailun fa ana zaujatulaka. Rabi'ah al-Adawiyah hegoae kuring
jadi bojo di antara kalian anu opatan, nu penting asal bisa ngajawab kana pertanyaan kaula cek Rabi'ah al-Adawiyah. Lamun bisa ngajawab pertanyaan kaula anu opat, siap kaula jadi istri di antara anu opatan. Dek Hasan Basri sahabat mangga. Sorasan Basri is'ali mangga sok taroskeun ka abdi. Ku abdi dijawab, margi abdi heuh bogoh teh apaan? Hasan Basri ku abdi dijawab pertanyaanna. Saur ayeuna Rabi'ah al-Adawiyah law mutu ya pertanyaan nomor kahiji law mutu wa harajatu minad dunya muslimatun au kafiratun. Nomor kahiji pertanyaan nomor kahiji Mang Hasan jeung anu kaopatan di mana abdi tilar ti alam dunia nah abdi maot Islam atau maot kafir. Pertanyaan kahiji tah cek Hasan Basri hada goibun. Ieu pertanyaan jawabanna goib cenah kuring teu apa. Teu apal anjeun bakal Islam, anjeun bakal kafir. Hiji tah teu kajawab dan kahiji. Nomor kaduana jawaban saurayeuna bahasana idza ida hasiran nasu yaumal qiyamah wa tayatil kutub di mana datang poe kiamat bakal datang ayat kitab catatan amal. Nah abdi kira-kira amal abdi belah katu belah kenca. Jawaban cek Siti Rabi'ah Adawiyah, jawaban cek Mang Hasan Al Basri sami ieu ge goib kuring teu apal nah buku anjeun teh kenca atawa katu. Dua eta teu kajawab. Anu nomor katiluna di mana abdi ayeuna dina lebat ka alam pakuburan nah kira-kira abdi teh bakal nikmat kubur atau bakal disisa di kubur. Jawaban cek Hasan Basri sami goib kuring teu apal. Mana ini bakal menang imat atau ini bakal disiksa. Anu nomor kaopatna pertanyaan tiasa ayeuna Rabi'ah Adawiyah. Nah kira-kira abdi di waktu dikumpulkan di alam mahsyar kira-kira abdi bakal lebet ka surga atau ka neraka. Angger jawaban cek Hasan Basri jawaban kabeh kideuk eta teh perkara anu goib. Taya pertanyaan dina hartos Siti Rabi'ah mere pertanyaan kana eta sok sieun anjeunna kaping 4 perkara cinta ka Allah, cinta ka salakina. Eta ku kuat juhudna Siti Rabi'ah Adawiyah. Lain dina hareuti jawaban teu kudu mere pertanyaan. Ngan nu dihariwankeun ku Rabi'ah Adawiyah anjeunna ilahadil abida zahida kae pahopat kaula sieun kitu. Boga salaki cinta kaula ka Allah jadi tergantikan ku salaki kuring. Kaula sieun boga salaki jadi kalihkeun cinta abdi ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu ciri jalmi anu juhud. Bahwa juhud eta disebut juhud teh ulah leungit tujuan urang hirup keur akhirat. Jadi sainggakeun Rabi'ah Adawiyah ngorbankeun jadi janda salamina. Kunaon sok sieun di mana berumah tangga manehna cul ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tah kirang bara meureun urang dina ibadah orang sehingga model kitu mah ngan minimal atuh urang sadaya nah supaya yang dipika cinta ku Allah juhud hirup di alam dunia. Anu nomor kadua nah juhud anu nomor kadua nah kumaha ya Rasul tadi mah namanya pertanyaan hoyong dipika cinta ku Gusti Allah. Nomor kadua ya Rasul abdi teh hayang dipika cinta ku jelema abdi teh hoyong dipika resep ku jelema. Jawaban cek Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana anjeun hayang dipika ku manusia mah nyatana saur di dieu wazhad bima ingdan nasi yuhibukallah. Lamun anjeun hayang dipika cinta ku jelema mah anjeun ulah kabita ku perkara anu aya di batur. Batur loba duit ulah hayang nurutan loba duit. Batur boga motor urang nurutan hayang boga motor. Naon sababna? Lantaran urang kembali kana hanca abdi nu ti payun bahwa urang teh geus aya kodok jeung qadar ti Gusti Allah. Jadi lamun urang hayang dipika cinta ku jelema ulah kabita anu di batur we. Batur katingali enpek maro enmek na maronyoy hayang enmek. Kamana Kang teu ngaji mikiran duit hayang beli motor cul ngaji cul salat. Kamana Kang hayang loba duit teu ngaji teu salat justru kabeh geus aya bagian Pak kabeh diuningakeun bahwa urang kodok jeung qadar urang sebelum 50.000 tahun urang lahir ka dunia kodok urang saya bagian. Jadi lamun hayang dipika cinta ku jelema tong kabitaan ku perkara anu aya di jelema. Nah, batur sukses ulah tika panas nyari batur sukses. Batur luhur pangkat ulah tika pangkat na panas luhur pangkat. Tapi urang teh kudu berlomba-lomba hoyong dipika cinta ku Allah, hoyong dugi kana rahmat Gusti Allah. Da jarang jelema pahala heula kana ridho Allah mah.
hampir rata-rata orang makan di dua jelema pan. Ada jelema pak kajian ngantri 2 jam pan hayang di dua jelema. Tapi aya can aya pan orang ke pangajian ngantri mah. Kamana Kang rek ngaji ka malam Kamis, antiran ka sabaraha hiji, antiran ka 200. Jelema na ge mulai 200 nya. Nya. Jadi ka pangajian mah jarang aya antrian. Antrian ge ka pangajian mah geus hese. Komo lamun diantri gitu. Di jam sekian cacak ning antrian ka pangajian mah hese geus komokeun lamun dibere antrian tapi ukuran dunia mangga katompo kurang di bank sok padadak mah jelema antrian 200 ge kajian nunutan di dinya da sok sieun keur eueuh dipanggil kamari keur eueuh minyak pan kajian pingsan kenungan minyak pacan aya jelema keur ngaji ti ka pingsan eueuh nya caritana jalmi keur ngaji berarti yakin dunia lain ulah dunia, lain ulah dunia, lain ulah usaha, lain ukur pangkat. Nu diakhirkeun dina masalah juhud mah mihape hate urang ulah selalu ngaiting kana dunia. Lantaran hate urang di mana geus digawetan ku dunia bakal kalebet kana golongan jalmi anu pawailul lil musallin. Salat mah salat ngan bagian araka. Naon sababna? Lantaran sahud hatena inget kana dunia. Kasimpulanana jadwal parantos 7:30 dipanjangkan bakal panjang ngan kesel eta lah orang bisa anu pingsan ngajina dilatih mah nya urang geus sakieu bisi amung cara dilatih ngajina leuwih ti 7:30 mah 7:30 pas nu abdi mah jamna duka itu mun di luhur mah nya 7:30 pas simpulna jadi supaya disimpulkan teh supaya beres gitu kita datang ka imah teh naon bieu teh ka ngaji teh teuing cenah misinya bisi tadi nunutan sok lengekeun kesimpulanana supaya kada tanya ka pamajikan teh capetan bisa ngajawabnya bisa pajar nonton nepi ngaji kata kok ini ti magrib cenah tapi masjid dengekeun kasimpulan tina hadis ka-31 dina hadis arba'ina nawawiyah yen aya pamaget sumbing ka Kangjeng Rasul hoyong resep hayang dipika cinta ku Allah jeung dipika nyaku kepada jelema resep ti Kangjeng Rasul hayang dipika cinta ku Allah juhud keur hirup di dunia. Dina harti juhud di dunia teh urang sadaya. Di mana menang pangleuwih mutak jadi bunga, di mana kakurangan ulah jadi susah. Nambah jeung susah ulah jadi metak cul ibadah. Dina harti juhud di dieu teh dipuji ulah metak ngajadikeun sombong, dihina ulah metak ngajadikeun terpencil. Dipuji jeung dihina tetap berjalan ibadah ka Allah eta juhud. Anu pangjuhudna jelema hirup di alam dunia taya sanes jalmi anu ingat kana maot. Eta ciri hayang dipika cinta ku Gusti. Nomor kadua, lamun hayang dipika cinta ku kepada jelema iwal ti taya sanes ulah kabintaan ku barang milik rezeki anu aya di batur. Qanaat ngalap cukup ana diri urang, bersyukur ana diri urang, insyaallah akan membawa keberkahan dunia sareng akhirat daripada kabita ku barang batur teu daek syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, sabab orang sadikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala kalabat hamba Allah anu syukur, hamba Allah anu iman kana qada jeung qadarna Allah, jeung hamba Allah anu selalu narimakeun kana bagian ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.